Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiasa abdi nyuhunkeun waktosna sakedap, Pak. Ya, mangga atur nuhun sok teh bade naroskeun naon? Nya abdi bade wawancara bahasa Sunda Perkawis naon tah? kana perdagangan. Oh, muhun warungan meureunnya. Nya. Punten risate acana nami Bapak saha? Om Cep gitu lah. Om Cepnya. Terus sabaraha lami Pak jualan di dieu? Langkung 5 tahun mah. Langkung 5 tahun, ya. Ya, kirang langkung 5 tahun lah. Terus kunaon Bapak milih dagang warung katimbang usaha anu sanesna? Gampil acisna enggak ya maksudnya tiasa ya jangka pendek langsung tiasa balanja deui gitu dah. Di mana Bapak balanja keperluan bahan-bahan icalan Cekap di kangge warung ieu? ya, cekap di pasar Cisato ge seueur. Paling seueur icalan baraha porsi meureun mun icalan nu kada dieu? Upami kapungkur mah seueur tapi enak mah kondisina nuju ieu corona nya pandemi mohon turun drastis enak mah. Ya meureun enak mah asal aya we kanggo jajan ya murang kali meureun kitu. Suka dukana icalan teh naon wae Pak? Sukana upami rame kengeng ieu naon teh Ageung meureun nya. ageung tah bukan mah eta tah pelebas sepi. Itu tukang icalan mah sadayana ge. Sok icalan ti tabuh sabaraha dugi ka tabuh sabaraha? Tabuh 8 enjing dugi ka 8 wengi sakitu. Kira-kira sabaraha omset atau pendapatan Bapak sehari? Aduh ayeuna mah kirang naon teh tangtos gitu upami kapungkur mah dugi ka 400-an gitu. 400-nya. Ayeuna mah nuju ieu ayeuna mah nuju naon teh kana pisan terpuruk ayeuna mah. Saha bae anu ngabantosan Bapak pikeun icalan di warung ieu teh? Ya, istri meureunnya Teh Imas tah kurang kali meureun teh nenden gitu. Terus kumaha pangaruh pandemi kana icalan ieu teh, Pak? Pukulan berat itunya. Pukulan beratnya. Ya, jadi dugi ka ya we tebih we ke pendapatan teh. Dina bisa kayak 400 kan dugi ka 200 kan kadang 100 mun teu nuju ieu sepi pisan mah. Hatur nuhun Pak kana waktosna hapunten abdi bilih ngaganggu kana waktosna. Punten bilih aya kalepatan dina pertanyaan-pertanyaan abdi. Mohon dihapunten pisan ya. Mudah-mudahan jadi manfaatnya kanggo ieu nya kanggo ade-adenya. Amin amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.